Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana lan lamun ono opo alma ubanyu iku dunal kulataini kang tetep ing dalem sandape rong kula jida mangka den wuwuhi opo alayulakiyahu yen ta ora nemu ing ieu mahu apa najisun najis sipate najis weru makuin kang saliyane kang den hampura apa anhu ieu najis walastu mila lan ora wus den anggo ieu mau dorope wus den anggo pirok il hadasi ing dalem ngilangaken hadas au ijalati najsin atawa ngilangaken najis au ijalati najsin atawa ngilangaken najis wa in kana jeung lamun aya naon alma caina tegasna cai anu rek dipake wudu teh cai anu erek dipake adus teh eta dunal kulataini caina kurang tina ukuran 2 kula jida mangka ditambahan dina syarat kasucianana eta cai mangka ditambahan dina syarat kasucianana cai hiji tambahna teh alayulakiyahu henteu ragrag henteu murag kana eta cai naonna sunajis tegasna ulah karagragan kudu najis ku barang najis oge najisna najis gueru mafuin anhu najis anu teu dihampura kumaha lamun karagragan kudu najis fa in laqahu mangka lamun murad eta si najis kana cair teh tanah jasa mangka jadi mutanajis si cair tegasna teu sah dipake wudu teu sah dipake adus teu sah dipake ngilangkeun najis sawaun tagoyyara sarua bae owah ku karagragan eta najis teh amla atawa ayeuna mun teh mah teu dina masalah teu saeutik mah karagragan ku najis anu teu dihampura aya perubahan atawa eueuh perubahan oge tetep si cai eta jadi bukan najis pala yaduru mangka teu jadi bahaya teu jadi naon-naon naon mulaqatul mai nyaeta kapuraganana si cai bil ma'fuwi ku najis anu dihampura naon anu eta najis model mana kal mayitati contohna seperti kamu karagragan najis bangke alati ladama bangkena bangke anu teu aya getih laha eta bangke sairun teu aya getih anu ngocor contohna bangke anu teu aya getihan anu ngocor misrutu babi seperti bangke laleur wal khonafi seperti bangke cucungu wa nahu dalika jeung saumpamana eta
Wakan najasati jeung saperti mana najis anu dihampura teh saperti najis allati la yudrikuha anu henteu ngaidrok anu henteu bisa kapangih eta najis naon at-taraful mu'tadilu paningali anu sedeng haesu lam tahsul tapi kitu oge sakira-kira henteu hasil eta najis anu dimuragkan cai teh dipaklihi ku kagawean eta jelema naon deui najis anu dihampura teh dina cai wakama idza walagot ieu nyaeta nyontoan najis anu dihampura dina cai katiluna jeung saperti di mana-mana ngletah al-hirratu kucing allati tanajasa anu kucing eta aya najisa naon pamuha bahamna sumutna eta ucing geus kitu sumagobat terus leos we eta si ucing teh aya muntang leos wah tamala jeung memungkinkan naon toharatu pamiha suci na bahamna eta si ucing sabada ngaleos teh kumaha teuing meureun letak-letak kana teh gede meureun anu teh ucing teh kitu kana balong fa innal ma'al qalila mangkasanya cai anu saeutik eta la yatanajasu teu jadi mutanajis eta cai anu saeutik fi hadhihi suwari dina ieu pirang-pirang gambaran. Nah, ya hartina teh jadi ngaji fikih mah terutama dina bab ayeuna susuci dina bab naon wae ngaji fikih mah. Jadi lamun ngaji sapotong-sapotong atawa ngarti sapotong-sapotong teh moal bisa disimpulkeun. Moal waka ayeuna mun teu bisa ditarik nyata kesimpulan. Jadi kudu anggeus pisan we gitu, kudu imut pisan. Dina fikih mah contoh di dieu jadi keur nerangkeun syarat sahna susuci nyaeta wudu jeung adus teh anu ku cai mah sabab ari tayamum pan ku taneuh teh nyaeta salah satuna si caina teh ulah anu robah ku najis najan ayeuna mun tama eta awahna awah meusat cai naon cai nu kumaha nu tadi teh ulah karobahan ku najis teh dina masalah cai gede jadi masalah anu teu heula diterangkeun eta masalah ayana dina cai gede gitu. Jadi cai gede teh anu minimal ukuran 2 kulah teh syarat cai anu dek pake wudu nu dek dipake adus anu aya minimal ukuran 2 kulah teh si cai na eta urah aya karobahan ku najis najan perubahanana nyaeta najan perubahan anu saeutik teu pira teh. Jadi rek robah ayeuna mun tama saeutik rek robah na loba rek robah anu meusan rek robah anu kabina-bina dina cai gede dina cai loba tetep si cai eta jadi mutanajis cai gede tah. Nah nu bieu teh kumaha lamun dina masalah cai leutik dina masalah cai leutik cai saeutik tegasna anu kurang tina 2 kulah teh mangka syarat kesucian si cai anu saeutik anu rek pake wudu dipake alus teh ala yulakiyahu ulah kapuragan karagragan najis eta mah rek robah rek teu robah pan tadi mah di mana-mana teu robah mah sama sakali kan cai gede mah tetep suci tapi lamun aya perubahan najan perubahan teu pira jadi mutanajis aya naon tah cai gede cai loba cai saeutik karagragan ayeuna mun tama najis ieu rek robah rek teu robah
Nah tadi malamun aya perubahan, teh gede mah, ya malamun teh aya najat teh aya perubahan ngaran-ngaran kaburagan kuno najis dina masalah teoretik mah jadi mutan najis gitu. Lamun karagragan najis. Tapi jadi mutan najis teh lamun anu muragna najis nu kumaha? Nu teh dihampura. Hayo kitu mah ngarempet gitu. Cenah geus. Jadi mutan najis teh saya saeutik nalika karagragan ieu ku barang najis di mana-mana barang anu najisna nyaeta najis anu teu diham. Adapun najis karagragan najis anu dihampura mah teu jadi mutan najis, tuh jadi we kudu nyaho deui gitu. Mana najis anu dihampura contohna. Mana najis anu teu dihampura. Jeung deui ieu ge karek nyaritakeun dina cai deui. Sampe nyaritakeun dina pakaian. Kan kieu nu dihampura teh najis teh aya nu dihampura dina cai, tapi dina pakaian teh dihampura kitu tuh. Aya ayeuna mun tama anu dihampura dina pakaian, dina cai teu dihampura gitu. Aya ayeuna mun teh najis teh dina cai dihampura, dina pakaian dihampura. Loba ajeunana. Loba ajeunana gitu. Dihampura teu dihampura, dihampura dina cai teu dihampura dina pakaian. Dihampura dina pakaian teu dihampura dina cai ongkoh dina. Saberji teh ajeuna moal beres sataun. Putar-putar eta teh gitu. Otak acan ayeuna. Cirina keke lah lamun ayeuna mun teh mangke ngabejakeun ka batur, ngabejaan batur urang teu mangmang deui yakin gitu tah teh aya ngerti gitu pikir mah gitu. Lamun keke teuing tapi nya kitu mah teuing kitu mah tapi teuing tapi cigahna mah cigah teh acan gitu. Acan tah kudu eta, kudu ayeuna. Acan lieur teh ayeuna mun teh ya. Mas antren ayeuna mun teh 2 tahun wae mah ayeuna mun teh dipikir. Mutar ayeuna mun teh bab najis oge eta. Dan ayeuna anggeus-anggeus. Mana ieu nyantoan nyaeta cai najis anu dihampura dina naon nya teh? Kade ulah digabungkeun kabehanana khusus nyaeta najis anu dihampura dina cai. Hiji saperti bangke anu teu aya getih ngocor. Kitu. Bangke naon geus baleun bangke reungit bangke sedumila bangke cucunguk bangke cak loba we lapanganna ieu lamun cai dina ewer saeutik teh kitu atuh atanya jalan teu leuwih karagragan ayeuna bangke anu pieu teh teu naon-naon apa najis apa dihampura teh apa dihampura. Nah, nu bieu teh aya we kapesakan. Begitu ayeuna mun tarek salat atawa ayeuna mun tama urang keur salat. Nah, geuning aya bangke tumila padahal tadi dina cai kumaha? Dihampura. Mangka dina pakaian mah dina salat mah eta. Jadi ajengan baheula mah jadi kumaha lamun ditingali-tingali teh eta jadi ilmu we. Jadi ieu ningal eta tah ningal mamacek kancung ayeuna teh pantesnya oge ayeuna mun mangan harita kitu nya. Jadi lamun ayeuna mun darekna tepan teh kudah kodok heula. Ada teu mustahil aku mah ayeuna keur usum tumila mah teh. Bener usum tumila geuningan ayeuna mun teh. Jadi sok ayeuna kudah kodok keluarkeun pesak mah teh. Bisi meureun aya bangke eta padina cai dihampura mah, padina salat mah teu dihampura. Aya ayeuna bangke cak-cak daun teh aya dina pesak, aya ayeuna mun teh pakaian pan ayeuna mun teh mah teu dihampura dina pakaian tadi mah dina cai kitu dihampura teh. Tadi mah dina cai dihampura teh. Hiji tah nyaeta najis anu dihampura dina cai teh nyaeta nu kahiji bangke sato anu teu aya getih ngocor.
kumaha teh geuting ngocor lamun dikereut kitu eueuh nyurulung gitu hayam lamun aya di pencit nyurulung hayam mah teu batil teu asup ka dieu tuluy aya nu make hayam asup diasupkeun make hayam mah tasawuf aya hayam mah nyaeta aya getih anu ngucur gitu lamun dikereut teh nah aya namun tatumila sabana pencit kitu tumila getih urang eta mah aya namun temu gitu eta acan aya namun teh nyeusup mungkin tumila oge dipaehan teh eueuh reungit aya namun tang acan ngegel mah geuningannya tah acan nyoto gitu can henteu kurang pencet eueuh getihan yang kedere sabare eta mah getih aya namun teh anu dicocokna cucungu eueuh getihan mah sorangan dua najis anu dihampura dina cair teh nyaeta saperti najis nu teu kapagi, najis nu teu katempo ku panon anu sedeng. Tegasna mah katingalina teh lamun ditelak-telak kitu tah kakara aya namun tah mah katingali. Lamun teh ditelak-telak mah aya namun teu katingali, aya model aya namun tah najis kitu mah nya dicontohan eta aya namun sama anu aya namun sama saperti kitu teh ya model satetes kita sakataret aya namun sama ta eta teh nyata lamun ketika ku urang aya namun teh ditempo eta aya anu ya model dina ti ieu mah kebulna teh lamun ti ieu mah kitu sok aya namun teh mah caret geuningan sok tah model kitu pati katingali tah teh kitu tuluy aya namun tama murag kana cai saeutik teh teu jadi mutan najis da teu katempo atuh da aya namun tama telak-telak anu sakoto kitu gitu lah najan aya namun teh getih oge aya namun teh ukur satotol pada teu katingali teh tuh gitu tiki teu da teu katempo teh eta mah asal ieu najis anu teu katempo ku mata upah ningali anu sedeng teh tengah aja dipurageun kadinya nya kitu deui aya namun kama ieu najis anu bangke nu caya getih ngocor teh dihampura teh lamun tengah haja-haja dialungkeun kadinya ari ngahaja-haja dialungkeun mah nya teu dihampura bae da cak-cak teh bejana ayeuna najis anu dihampura dina cai lowong we kadinyakeun gitu nya henteu teu dihampura eta mah ngacolok sorangan gitu murag sorangan ngahaja-haja dipurageun aya sireum jatuhnya bangke sireum sabaya da teu najis ya urang kadinyakeun gitu teh di kana cai teu dihampura jadi kudu murag sorangan nu dihampura lamun murag sorangan dihampura lamun ngahaja-haja dipurageun teu dihampura sabita najis anu dihampura dina cai teh nu bieu dua katiluna najis anu dihampura dina cai teh contohna saperti nyata ieu baham sungut ucing geus ngakan beurit atuh nyata berarti najis bahamna teh cuman henteu langsung ngaretakan cai dina ember nu teu pake wudu teh henteu ngan nyahona teh bahwa ucing teh geus aya namun tangakan beurit teh gitulah nyahona teh jeung saja bahna pokona najis teh gitulah makan najis we geus kitu teh aya namun teh meleos ucing teh teu katempo ku urang ting ka mana ceuk urang prediksi urang eta ucing bieu begitu ayeuna ngalewas ti urang eta teh kemungkinan besar indit ka balong anu manehanana nyaeta nginum gitu ada nginum pan atal tabahamna teh kana eta teh kana caina balong teh ena cai malong pan cai gede gitu caina balong cai gede jadi we kakumah ku cai gedena balong teh memungkinkan gitu jadi begitu balik deui eta ucing sabada ngaleos oge salila ngaleos memungkinkan prediksi urang bahwa eta sumutna teh antal kana cai gede teh letak weh kana cai dina ember dudu pake wudu teh eta sungut ucing anu aya najisan dihampura
Ai kitu mah begitu ayeuna mun teu mangahakan bangke ngahakan ayeuna beurit langsung kana cai nemet ngantu eta mah da teu ngaleos heula. Ieu mah lamun ngaleos heula bari memungkinkan cek prediksi urang bahwa eta ucing teh anclom antel kana cai anu gede pahamna. Ketika ayeuna antelkeun kana cai anu leutik teh kudu teh. Nah, walaupun ayeuna mun teh mah aya keneh najisan oge kitu tah dihampura najisna. Dihampura najisna. Oh, sakitu. Fa innama alqalir. Mangkat saya nu saeutik eta nu da emer contohna atana jolang nu da pake wudu pake adus teh layatan najasu henteu jadi mutanajis fi hadis suar dina ieu surah anu 3 tadi. Kanaon? Kapuragan ayeuna bangke anu teu aya getih anu ngocor, kapuragan najis teu katempo ku mata ku paningali anu sedeng gitu. Tuluy ayeuna mun tama kaleta ku ucing anu geus nyakan najis teh anu kungsi ngaleos heula anu memungkinkan manehanana minum kana cai anu gede kitu tuluy ayeuna mun tasumutna antel ketika antel di kana cai saeutik teh teu jadi mutanajis. Balik deui ieu nyaeta syaratna cai anu dek pake wudu cai anu pake adus di mana-mana caina cai saeutik hiji syaratna teh naon urah karagragan ku najis nu teu dihampura kaduana ulah caina anu mustamal anu geus dipake naon apakah geus dipake firokil hadasi urut ngilangkeun hadas apakah urut ngilangkeun hadas gede apakah urut ngilangkeun hadas gede tegasna di mana-mana cai leutik mah eta adus teh ulah cai nu saeutik eta nyaeta urut wudu atawa cai anu urut adus gitu. Ulah aya namun tamat saya urut wudu ulah saya urut adus kecuali lamun urut wudu nah urut wudu anu basuh anu kadua kali karena mah sunat. Jadi aya nu mustamal teh urut ngumah anu wajib urut ngumah anu fardu. Adapun ayeuna mun tama urut ngubah anu sunat mah teu matak ngamustakmal teu matak ayeuna mun tama ngahalangan kana kasucian cai. Contoh ari ngumah beungeut anu kahiji mah memang dipiceun cai teh. Ngan begitu ngumah anu kadua kali ditanean. Ngumah katilu kali ka anu katilu kali ditanean gitu. Nah, terus ngumah leungeun wajibna sakali. Tuluy ngumah anu kadua kalina tanean, ngumah anu katilu kalina tanean. Tah si cai anu urut ngumah anu kadua kali nu katilu kalina teu jadi mustama. Jadi lamun dihijikeun di kana cai nu da pake wudu teh teu naon-naon. Teu naon-naon dan malah dipake wudu eta keneh. Dibalikeun deui kitu. Teu naon-naon. Ai urut kumahan anu kadua jeung katilu mah da teu meunang teh da jadi hukum mustama teh nyaeta urut kumahan anu kahiji anu wajib teh. Nya kitu deui ayeuna mun tama adus teh ayeuna mun tama 3 kali ari urut adus anu kahijina mah sakali gebu bajuran anu sakali buang kitu. Nah begitu ayeuna mun tama urut ngumah anu kadua katilu ditanean cai urut adus nu kadua kalina bajuran katilu kalina eta teu jadi mustamal. Guys, ayeuna mun tama nyaritakeun ayeuna wudu di dieu mah sapaket dina sulam topek mah nyaeta bab wudu jeung bab tayamum disapasalkeun nyaeta engke waman lam yajid al-ma'a wa kana yadurruhul ma'u tayammama ba'da dukhulil waqti. Wallahu a'lam bissawab.